kalau lagi lupa bau atuh. Batur ke proses teh alus, teman yang mah jiga bulldog atuh. Halus keneh bulldog. Sami-sami kusim kuring dipihormat. Anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Utamina kanu gaduh maksad. Utamina kanu gaduh panjang teuing atuh. Ponokan saeutik. Setiap aing rek asup teh ngaungket we si atuh. Panjang teuing. Heeh, ponokan saeutik. Aduh. Ponok teuing sia mah. Apaan teh itu bentik keur maksad. Jadi karek oge mak kumaneh dipegat jadi tinggal sad. Oh disambungkeun. Kan lamun wis we nya. Bapak, ibu, bapak anu gaduh mak strip sad. Oh, pinter maneh Oke ka para penonton sadayana. Oke ka para penonton sadaya. Salam baktos wae tisim guring. Salam baktos wae tisim Mudah-mudahan Oke ka para seniman seniwati. Oke ka para seniman seniwati. Nu aya di ieu wewengkon. Geus sakitu. Acan. Lain. Ya Allah. Urang mah ngabedaan ka maneh. Titik. Ukur awak teh. Ai maneh kumaha maksud urang teh geus salah sakitu. Ongo sakit apa cek maneh? Nah kumaha? Tiap maneh ngomong kuing nganyikeun. Nari cukur tadi gitu. Oh. Nah, jadi aing bodoh atuh. Nah, atuh nih maneh mah bodoh teh sarojeng buntu naon. Si Jurik, kumaha sia lamun urang datang ka dieu teh. Ih si Ayi dolo cuk kitu. Era sia teh ngetop naon? Tadi kan geus aya nu ngomong naon? Palaba itu alun-alun itu non teh. Naon? Dharma Raja. Heeh kumaha? Aya nu ngomong. Oh awewe nanyakeun. Alhamdulillah Gusti. Heeh terus kumaha? Alang ka dieu heula. Cek awewe. Gusti. Kumaha? Alang ka dieu heula. Eta lamaina kumaha? Alang ka. Alah eta biwir tiga kiri big Juli. Alang ka dieu heula. Terus ka dieu heula itu ka dieu. Aya naon nih? Pada teu harus Ka urang asik cacak aing kita. Eta teh saha? Mana neng? Eta saha? Dibejakeun ku maneh. Bejakeun. Oh sip. Oh eta teh Mang Ayi. Aduh recek. Terus mah? Eta teh Mang Ayi. Terus mah? Eta mau awewe jeung Gusti nu Maha Agung. Mang Ayi. Oh Mang Ayi. Eta Mang Ayi raraina. Aduh eta raraina Mang Ayi. Rarai Mang Ayi meuni siga setan. Si Juri kana aing ke kieu jiga setan sia mah. Geus ka dieu ya. Ka dieu. Ka dieu urang tekan ka dieu teh istilahna mah datang ti Bandung jauh non, jauh teh burung datang. Ta urang teh perluna sanuk-sanuk ieu cek paribasa teh mamipit kudu amit galak kudu menta nya teh taraje ning cakamalan. Nek marene abah gugurinya. Pugu memang naon si teh. Pana dina simbutna aya tumilan. Urang teh kudu puguh tujuan pandina puting ieu teh urang teh ngahibur kanggo kanu gaduh maksad utami nama ieu teh kanu nikahkeun Bu kanu nyepitan. Gusti nu agung. Gorowokan batur ieu teh gorowokan. Naon? Eta gorowokan. Lain gorowokan euy.
Gusti Agung Asia. Tak ayeuna kieu ya. Urang bare pendidikan seperti ayeuna kanggo ka ibu-ibu masyarakat di dieu utami nama panginten ti Bapak Lurah oge ti Bapak RW, Bapak RT ge aya penerangan. Setiap poe Rebo mun teu salah. Heeh. Da di Bandung mah poe Rebo. Poe Rebo teh sok dayakeun pin. Oh pin. Oh. Nyaho maneh pin? Nyaho turang wawuh jeung si Ipin mah tukang kenang harita bas. Lain si Ipin, tapi pin. Pin teh singkatan. P I jeung N. Nyaho? Cek maneh naon? Astagfirullahaladzim. Pin teh ieu Pekan Imunisasi Nasional. Iya. Bisa maneh ngalaguna? Nyaho, tapi aya cek urang mah pin teh lain Pekan Imunisasi Nasional. Nasional lain. Naon? Hah? Pin. Heeh. Pin P I N. Terus P I N gitu. Ari P-na? P-na teh persatuan. Ari I-na? Hah? I-na? Ina. Heeh. Hah? Heeh I. Hah? I-na. Ina. I-na. Ina. I-na. Heeh. Urang ditu si Ina mah. Maksud urang teh nanyakeun singkatan belgug. P I N. Heeh. Pekan Persatuan. Heeh, terus I-na. Ini. Terus nolol. Siapa kan gitu wae jurig. Ya enak. Sok. Apa laguna wingge. Anu kumaha? Aku anak setan. Heeh. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Asik. Karena ibuku rajin busi. Siapa gerak aja tadi lu hajat teh? Maka jeung rajin busiat. Yang disebutkan. Nah, cek maneh. Rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan tak ira gaji. Sia teh di mana budakna sehat paling oge modar si teh tuh. Dan imunisasi dan iman sanusi. Dan imunisasi dan imusin adalah imunisasi hijikeun dan urang hijikeun dan imunisasi tujuan urang dan imunisasi terus berat badanku ditinggang halus. Atuh geus tamah dibere bubuk ragaji saya tamah ditinggang ku halu pejet saya teh berat badanku ditimang selalu posanu menunggu setiap waktu bila aku diare ibu selalu waspada pertolongan juralit banyak saya tanya ke pertolongan ngejuralit pertolongan oralit pertolongan oralit telah siap sedia. Mama lemesnya kalau sudah merkosa ente. Si juri guys ya karena merkosa ento kan tuh jauh-jauh. Gusti mama saya lemesnya kalau sudah diare. Tah eta cuma karena merkosa ento. Gusti nu agung ya buktikeun ku maneh ku sabab urang teh di dieu teh loba lingkungan seniman seniwati geuning contona aya urang bisa babarengan jeung lingkung seni Jaipong dangdut organ tunggal ti Karisma FM Group pimpinan Bapak Adung Merang aduh eta ngaran Adung ya gitu-gitu ke pimpinan aduh eta mah aduh aduh si beri sarwakeun atuh manja saya teh nu ditinggang aduh hadirin yang berbahagia hadirin sambut seorang artis dari Jakarta inilah dia Gita KDI inilah dia Genta KDI inilah dia dari Karisma aduh ai sia kan gak hina we ka batur teh mere mana ge ohang saya teh goreng goreng patut ge aing mah geus di aku aing ah da aku naon di aku ku masyarakat alah da aku ku masyarakat kumaha yen aing teh goreng patut Gusti nu agung tah ayeuna urang buktikeun lamunnya maneh bisa kana sagala rupa bisa kana nyanyi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh tah urang perlu
contohnya seperti ayeuna kieu maneh ayeuna dionang ku urang dieu dihijikeun jeung urang naon teh jeung grup karisma maneh kudu bisa kana nyanyi bisa tuh nyanyi naon Bang Toyib hah Bang Toyib bener dangdut bisa kana bener cobaan lagu nanti neng Bang Toyib asik untuk dinadahan salah balagu lain ada pindahan awi Bang Toyib mengapa tak pulang eta mual balik untuk dinadahan awi pugus ya teh Bang Toyib teh lagu campuri leung jurig aduh Gusti nu agung aing ngerakeun sia mah jauh